Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat istri anu bidangkit. Riwayat Imam Muslim. Dina hiji waktu putra pamenggetna Abi Thalhah ti Ummi Sulaim tiah maut. Cek Ummi Sulaim, kahade ulah aya anu ngabejakeun sahabai oge ka Abi Thalhah yen ieu budak teh mah rek dibejakeun atau dibejaan ku kuring bae. Teu lila Abi Thalhah datang. Terus Ummi Sulaim nyadiakeun dahareun sore. Abi Thalhah tuang leueut tina waktuna. Ari Ummi Sulaim dangdan ngahias. Aya sakakari ngahias cara harita mah. Abi Thalhah kulem jeung istina. Saenggeus sagala cumpon anu dipika palai, Ummi Sulaim nyarita, "Hei Abi Thalhah, kumaha pandangan anjeun upama aya jalma anu nginjem barang injeman ka jalma anu nginjemkeun? Eta barang injeman teh dipenta kuno bogana supaya dipulangkeun. Nah kengeng barang anu diinjem teh dihoretkeun?" Jawabna Abi Thalhah, "Atuh teu meunang, kudu dipulangkeun." Cek Ummi Sulaim, "Anjeun oge kedah sabar masrahkeun putra anjeun." Saharita mah Abu Thalhah teh rada ambak lantaran telat teuing ngabejaanana. Terus Abi Thalhah jeung istrina daratang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawartoskeun lalakona. Dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mugi Allah ngaberkahkeun ka aranjeun dina peuting aranjeun. Nah, inilah jadi kesabaran yang luar biasa ya. Apapun yang Allah titipkan, baik berupa harta, tahta, atau istri atau suami, ataupun itu anak, semua semata-mata ini adalah pinjaman atau kepercayaan Allah terhadap kita. Semua yang ada fana terkecuali hati-hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manca, yang benar-benar lurus kepadanya. Dunia ini persinggahan, dunia ini patar maugana. Tidak ada yang pada hakikatnya, yang ada hanyalah Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak tertipu daya oleh dunia. Kita mengutamakan beriman atau takwa dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita merasa punya, ketika kita merasa bisa dan mampu dan mempunyai kekuatan daya, maka kita akan tersiksa. Maka sebahagia baginya orang ialah yang merasa qanaah, merasa cukup pemberian Allah. Nah, mudah-mudahan dari kisah cerpen yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.